Alhamdulillah ini mudah-mudahannya ibadah orang masih ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mah eta thalabul ilmi tong dikantunkeun. Tak di urang alhamdulillah doakeun ya guru-guru urang, kiai-kiai urang, sepuh-sepuh urang sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Kabayang lamun ulama, asatid, para ajengan tos teu aya, kegelapan akan ada di hadapan mata. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tuh urang ulah ditutunya orang Bogor pasisian beren boga anak di Bandung anakna terek hajat telepon da bogaeun HP abah cenah wayahna minggu hareup mah kudu ngendong di dieu di Bandung kuing rek nyunatan anak cenah rek hajatan ceuk si abah aing bantara ka mana-mana sia nyaho ieu aing mah hirup di lembur hirup di pasisian boro-boro aing ka Bandung keur maneh pindah ka ditu ge abah mah teu milu acan cenah wayahna tiba aing memaksakeun kudu naik naon cenah abah ka ditu abah lamun hayang cepet di Bogor naik taksi we ceuk si abah naon sia taksi teh mobil bah ngan warnana koneng heuh atuh ai kitu mah ge aing isukan berangkat gini si abah ka sisi jalan itu lila mesin jalan belong liwat kapan warnana koneng belong mah ditunjuk ku si abah moal salah ieu ngaran taksi. Wong siapa pan berenang orang pasisian dia punten orang pedong berenang pakai ikat di dalam pakai baju hidung tapi pas didinya nyetop eureun dia cuma mau bilang rek naon bah antur aing ke Bandung atuh gajleng teh luncat atuh geus bisa ngomong kumaha-kumaha ditodong make golok ceuk nu moal belong atuh aing iraha nepieun ti Bogor ka Bandung moal belong ningali beureun ngetayap leumpangna bingung manehna aing iraha nepi na ieu jalan geuning kos kieu pan emang kos kieu bah ieu mah lain taksi ieu mah mesin jalan turun aing turun siapa karak aya beureun 1/2 kilo mah turun teu lila nelpon deui ka anakna geuning sia taksi teh model kitu kos keuyeub leumpangna abah salahan meureun teu aing teh salah warna ge koneng ayeuna tidinya nanyakeun aing kudu naik naon naik motor bah naon aing motor bana 2 teu lila sapeda liwat dipegat deui ditunjuk make golok eureun dia nu mah sapeda eureun sieun aya gajlong teh naik lobah tanyakan luhur meureun di Cisarua teu kuateun ngajungkal balik deui teu resep aing moal nepi keneh wae akhirna teu lila aya nu kadenge tuturuk-tukan bareng motor bener liwat oh ieu ngaran motor teh langsung gajleng luncat beureun ngaran si abah beureun datara ka mana-mana leumpang rek ka Bandung ka imana kitu make sendal-sendal acan gajleng naik kana motor sabelah nincak knalpot geus sabelah nincak step karak ti deui kari ka hareup meureun ditepak eureun dia kunaon bah sia geus lila ngojek geus lila bang geus sataun aing karak 2 menit geus mopok isu ke sabelah aja orang nu sabelah nincak knalpot beureun gara-gara bodoh boro-boro nepi ka imah anak di jalan kena geus kasiksa naudzubillah min jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tingali semangatna sepuh urang subuh datang ke masjid ngaudageun coba ngira hararudang masjid berangkat adzan manehna nu sholawatan maneh dan nu sejen candara ratang pas keur salat sunah qobliyah subuh datang baturna aki-aki 2 urang baris tiluan qobliyah subuh beres qobliyah subuh bari dari yuk wariridannya kelantas meh beuki lila geus cangkel bujur geus panas bujur geus cangkel cangkeng ieu Pak Ustad ka mana jan datang keneh wae geus beurang oge ieu anu hiji meureun tatangga Pak Ustad apaleun eueuh cenah keur jarah ka Cirebon can balik nu ngimaman saya siling dorong tiluan mundur kabeh ceuk nu hiji aing teu bisa ceuk nu saurang aing geureun sirah ceuk nu saurang aing teu apal suratna mundur kabeh bingung nungguan imam eueuh datang aki-aki saurang assalamualaikum ceuk nu tuluan waalaikumsalam kebeneran sia datang geus tinggal sia tugas ngimaman ceuk nu kadang datang mung aing teu biasa sieun salahan akhirnya dipaksa kuno tiluan eleh maksakeun ka hareup ngimaman bari teu biasa lulungu keneh ngan meh ngimaman ngomong heula heuh sia tuh aing rek ngimaman awas sia teu ngingjirikeun aing maju ka hareup usulli pada subuhi Allahu akbar da ngomong lagi aki-aki kabeh Allahu akbar baca Fatihah dipapai sayat-sayat bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin. Eta Fatihah sakitu apal capetang ti leuletik malum teu biasa dipake ngimaman beureun dipake ngimaman keder. Batur ghairil mah nama gurau ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin cenah tukang. Ngagerem eta ku tiluan mah salat. Budak ngora berentek sholat subuh kakarak mukakeun pantom masjid aki-aki keur amin. Balik deui teh cari. Eta imam ku sabab teu biasa meureun ngimaman beres salatul teh cicing nangtung salila-lila. Orek imam keur bingung, rek langsung ruku aing sok sieun salah da imam sok maca suratus sejen heula. Rek maca suratus sejen eueuh nu apal ceuk imam daripada aing salah mending cicing. Nu tukang beuki ngeleter tuh warna nu hiji mah geus pingsan ngajungkel, nu hiji geus teu kuat ngagorobok maksakeun negor. Diem bae baca suratna dielingan kalakah nemalan eta imam heuh naon atuh nya ngobrol aja ceuk tukang geus kuliah we kuliah beda imam lah meureun sok kuliah we dipapai sakata berangna kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma abud wala ana abidum ma abadtum cenah tukang ya antum deui abud deui lakum dinukumna teu kapangi bejaan kudu tukang mam lakum kata imam nemalan di wae lakum aing poho lagum dinukum wala dolin teu beres salat tapi ini karena kurang ayo kan guru urang kin berentos sarepuh mah ya masing-masing aya tugasna kintos sepuh pisan mah da berentos seueur nu aranomna mangga sok hayu urang bagi-bagi tugas tah nu dapoh bedug ieu bagian nu gede tanagana bere elmuna diajarkeun heula ku guru urang ieu macan boga elmuna main beladung wae yakin abo bedug ditrebut panakolna weuing na bedug ieu dah kada ge moal bagi mah takon ibu kalau luar dah kira make elong ada langsung subuh sebutan jelema kelo nah sabab teu make el aki-aki rek adzan ngahurkeun sapeker kerak nyekel mik direbut mikna weuing sakalian adzan ge dah diuk aki-aki mah diuk aki-aki di juru aya adzan pas aya ala sholah panjang teuing poho kana tungtungna aya ala sholah aki hudang jang ning hayalah sholawat akbar orang kawalat sataku aki-aki naudzubillah min mata kakolot ka guru kudu sing tawadhu insya syariat moal aya anak lamun teu aya kolot terus syariat urang moal wauh ka Gusti Allah moal ngajalankeun agama Allah moal ngajalankeun perintah Allah syariat lamun teu diajarkeun ilmu-ilmu Allah ku guru-guru urang sadayana menang ridho guru, menang ridho kolot, menang ridho caroge, insyaallah bagja dunia akhirat. Ibu sebagai istri, kumaha ge gaduh tugas. Hiji, at-ta'atu li amri, harus patuh dan taat kepada perintah suami. Cek salaki cicing, cek salaki berangkat. Istri yang solehah mah moal loba komentar boro-boro wani ngadebat ka salaki. Nu kaduana dawamul haya min zaujiha, istiqomahkan sifat malu di hadapan suami. Tinggal Siti Khadijah saking isinna ku Rasulullah Siti Khadijah keur arek dongkap sakaratul maut rek nambut sorban Kangjeng Nabi isinna kalintang isin ka Rasulullah kalau jantan carogena teu wantuna ceuk Siti Khadijah manggil putrina Siti Fatimah cenah kade sekedap
Umbah di pariogi. Ya awak Umi tos lemah, besi kabur dongkap malaikat Israil nyabut nyawa Umi. Umi sieun ku siksa kubur jeung Siti Khadijah. Pangnambutkeun sorban Rasulullah. Pangnambutkeun sorban caroge Umi. Pangnambutkeun sorban ayah anjeun sakitu teh kacaroge. Kelamun Umi dicabut nyawa ku malaikat Israil, Umi tos pupus tos maut. Pangrurupkeun pangnutupkeun awak Umi ku sorban Kangjeng Nabi nu sok dicanah ka Gua Hira lamun nampi wahyu ti Gusti Allah. Ieu saking solehana Siti Khadijah mempertahankan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayatna. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk kita Pak suami pun sama, kita punya tugas, punya kewajiban. Mana? Hiji, berikan kepada istri kita makanan yang halal, yang benar-benar halal. Jangankan yang haram, yang syubhat pun jangan. Kenapa? Karena daging yang tumbuh daripada barang haram, fannaru aula bihi. Maka neraka anu pangheulana bakal nyambar, bakal nyatok, bakal ngadahar karena eta awak anu tumbuh tina barang haram. Nauzubillahi min dzalik. Utamakan yang halal. Setelah yang halal diberikan, yang kedua, wala tadribil wajha kata Nabi. Sanajan salaki adalah suami, suami adalah raja, raja adalah presiden dalam rumah tangga, tetap dalam rumah tangga kepada istri tidak boleh berlaku suwana-wana. Amak seetik peletak nampiling ke pemajikan, amak seetik najong ke pemajikan. Ini diharamkan dalam agama Allah. Jangankan seperti itu, wala tuqabbih, jangan saling menjelekan, jangan saling menghina. Menghina pun tidak boleh, apalagi main kekerasan. Yuma ewa kasalaki seetik beda hidung salakina kamana siapa ek? Cuk salakina kacai berayut. Awas hati-hati, ini bibit penyakit. Orang mau hancur rumah tangga tidak harus dengan masalah besar. Gara-gara salaki disebut hidung, disebut poek, gara-gara pemajikan disebut burayut, salaki disebut roromean. Perang di rumah tangga, piring halal liber, gelas parepes, lama dising cerungke. Akhirnya anak mabur tiba kabeh. Ketika mengedepankan emosional, kita sendiri yang akan merasakan kerugiannya. Betul. Ayah salaki temperamental gede adat balik gawe ngapok datang ke imah pantu ditubrak ceblung luncat ke mana buah. Balik sholat isya datang ke imah bareng pantu cenah nu ngomekeun ye mun aya anjing asup kumaha ieu. Akhirna neangan engselna kapanggi engsel neangan paku neangan paluna ketrek ngomekeun pantu sorangan pemajikan pikajuan kacian delok. Maneh anu ngagulingkeun mana ngomekeun akhirna kan rugi sendiri. Nauzubillah ya. Ketika mengedepankan emosional, makanya kata Nabi as-sabru awalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah. Ya ngaji lamun teu sabar tos bubar ti tadi beres. Tengah peuting kieu jabat cuaca meuni dingin kieu subhanallah. Tapi karena ada sabar dalam hati, alhamdulillah ikut sampai selesai. Ya bulan Ramadan kamari punten pangarsa di Mekah karena sekarang baru dibuka lagi umrah, baru dibuka lagi musim haji sekarang tahun ini. Laporan kemarin dari kakak saya di sana, subhanallah Pak, jamaah melebihi daripada jamaah haji. Rek asup ke Masjidil Haram ge geus dipegat manten di belakang Hilton geus teu bisa asup. Salat teh poeun hotel loba narima. Ku pinuh-pinuhna jamaah di ditu. Padahal tarawih di ditu mah 4 jam. Coba di dieu di Sumedang. Moal jauh jeung di Bogor da bisa jam 8 teh geus bubar deui geus masing-masing nepi ka imahna laras kitu. Di ditu mah jam 8 karak mulai salat Isya, salat tarawih, salat Isya nanti setengah 8 jam 9 selesai salat Isya. Lanjutkan sholat sunat tarawih setengah 1 karak bubar. Kenapa lama? Emang rakaatnya berapa? Sami yang diurang 20 rakaat 10 kali uruk salam. Yang membedakan lamanya di sana dengan di kita, di ditu mah imam sapenting diharuskan membaca Quran 1 juz. 30 penting, 30 juz khotam Al-Quran dibaca dalam sholat sunat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين
kurang lebih gitu Fatihahna eta teh taraweh hayang menang 2 rakaat ge lila nu teu biasa mah geus elek-esekeng tapi di sana ikut sampai selesai bahkan di malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Quran ruku i'tidal baca doa khotmil Qurannya setengah 2 karak bubar jam 2 uih ka hotel setengah 3 sare jam 3 ngesudang deui rek berjamaah salat subuh sakedeung batak asolana panjang naungna pendek di itu mah salat lila sarena sakedeung di urang mah ulah taraweh 4 jam aya imam kolot seeutik pan sing cerep mah mung teh lewat lila ieu mah ciri teh sabar tadi dia mah alhamdulillah salah labar amin ya Allah sok aya pan ibu-ibu teu sabar lamun ngaji mingguan eta ieu teh usadisan gusar geser neangan sendal pura-pura kacikor los balik pageulana kita datang ka imam pantau imam jadi buka tiung lalu pasan ti heula hareudang jabertan alung-alungkeun pelawar kana kastop teh nya teh aya RT namu assalamualaikum ngintip pajanela ieu aya Pak RT rek nyamperkeun RT njabak sirah beureut teu make tiung era nyokot tiung tina kastop meuni pede bari leumpang teu dicileuk heula teu nyot tiung lesang murag nu kacokot sempak salakina pengplekeun sirah bari pede mukakeun pantai teh RT bari tunggul seserian da kagugu ningali sempak ngalur sirah ibu-ibu kunaon si RT datang-datang seserian wae teh ningali kaca pas jilokin lillahi mun cipata teh kaluar deui tadi urang mah geus galip kitu beres salat isya teh sok caricing di luar ai horeng teh ningali heula saha nu ngimamana ieu mun imam budak ngora karak semangat da baru urang mah cepet atuh Fatihah ge disanapaskeun 20 rakaat tah mah witir 3 setengah jam beres Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Abi negas ngorowok amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar Yasin da wungkul Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi budak ora empret itu Kang ta cocok aing ekspres budak ora cocok aki-aki riweuh di tukang dak sujud deui aing can menang sarokat aja ini kating cangmukeunana mah dimuter-muter itu Kang ya aki menang 10 rakaat bareng mudag-mudag imam geus baseuh bajuna ku kesang ai jungkel teh pingsan teh kuateun gotong ku budak ora bawa keluar asupkeun kana kulung bedung bar tarawih aki-aki hulang-hulang kulung bedung poe kaman aduh melampu apa ieu baturna kulung bedung kenapa karena tidak sabar jamaah yang dimuliakan Allah satu dasari ibadah kita dengan ilmunya dulu yang kedua barengi dengan sabar yang ketiga jangan dikurangi keyakinan kita kepada Allah terus tingkatkan setiap waktu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin urang ibadah ke Allah kudu nepi ka datang al yakin sebagian ahli tafsir ngamaknan ieu kalimah al yakin dengan al maut hartosna hirup kene di alam dunia wajib ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala kecuali urang geus disolatkeun geus dimaotkeun ku Allah salat ge disolatkeun mani ge dipandian asup ka jero kubur ge digotong ku tatangga dibawa diasupkeun ka jero kubur di situ sudah habis masa hidup kita di alam dunia resep kewajiban ibadah ka Gusti Allah tinggal menikmati hasil ibadah kita ke dunia mudah-mudahan sing ditampi amal ibadah urang ku Allah subhanahu wa ta'ala aiku yakin mah nu geuring ge cager ibu-ibu tengah peuting nyeri beuteung Pak kami nyeri beuteung cek salakina modar aing lain istighfar lain innalillahi kalau kah nyebut modar aing horeng salaki keur bingung duit teu gaduh kendaraan teu aya rek rumah sakit jauh aing ka mana neangan piubareun aing teh ingat pan aing teh boga kiai aing teh boga ajengan di lembur teh rek minta tulung we tengah peuting model kieu ngaganggu ge kumaha deui atuh rek nyang syariat datang ka bumi ajengan hampura cenah ngaganggu wengi-wengi ieu bade nyuhunkeun ridona pang nyariatankeun pamajikan abdi ieu nyari beuteung cek ajengannya catu atosan sakedap dasar kiai bager dilayanan tengah peuting asup ka kamar kiai ngadambal wapak nulis ayat syifa dipindahkeun tina Quran kana kertas di bulan-bulan digeleng-geleng ku kiai teh jadi sagede cingir terus bacaan doa ieu bawa ya cenah ka itu tempelkeun da beuteung pamajikan maneh
baca bismillah sing yakin ka Allah, Allah nu nyageurkeun mah ieu mah jalan syariat. Di kantongan ku salakina kantong baju belah kanan lumpat ti mah kieu teh mah ajengan teh ka ieu mah datang ka ieu mah pamajikan kugulingan we nyari beuteuh mi cenah ieu cek kieu cenah tempelkeun ieu na beuteuh mana nyarina ieu cenah apa belah dia aing ngodok kantong salah ngodok nu belah kiri dikodok aya kertas da buru-buru ditempelkeun ku pamajikanna aing korocok-korocok 2 menit kemudian Pak umi cager